pisan sejak jarak ke makam Syekh Abdul Muhyi waliullah anu jumhur jembar ku ilmu panalar luhur ilmu agama Islam nuhung kalintang ageng jasana nyebarkeun agama Islam. Nyadi pamijahan pisan patilasan Abdul Muhyi musuh diri lebet guha nyepen husu ngatik bag-bagan agama diwulangkeun ka santri nu nyopri ilmu di pamijahan kawitna Islam nyebar ka mana. Pangkur pamijahan sejak jarak ke makam Syekh Abdul Muhyi waliullah anu jumhur waliullah anu jumhur jembar ku ilmu panalar luhur ilmu agama Islam linuhung kalintang ageng jasana nyebarkeun agama Islam nyadi pamijahan pisan patilasan Abdul Muhyi musuh diri lebet guha nyepen husu lebet guha nyepen husu bag-bagan agama diwulangkeun ka santri nyupri ilmu di pamijahan kawitna Islam nyebar ka mana. Pupuh pangkur pamijahan sejak jarak ka makam Syekh Abdul Muhyi waliullah anu jumhur waliullah anu jumhur jembar ku ilmu panalar luhur ilmu agama Islam linuhung kalintang ageng jasana nyebarkeun agama Islam nyadi pamijahan pisan patilasan Abdul Muhyi musuh diri lebet guha nyepen husu lebet guha nyepen husu ngatik bag-bag